motor Jajang Ngakak sekarang lagi mogok. Ini hampir 10 kali Heron margi ya betul lancar etana tengna aya mengpetan jadi ngerembes baik. Taina kebenaran ke di baturan ke si Aki ya. Ya Ki. Aya Aki mah urang dia Ki. Oh. Caket bengkelnya ada Parino Ki. Pino, Pino. Pino. Taina karek lamun sabatang. Nyang deui motor si Jagur teh ayeuna mah ngeteng loba halangan guys. Tapi rek ulin teh. Kajian urang teh halangan teh tong dipake paniknya Pak. Nikmati banyak. Gaduh putra sabar Pak? Hiji. Geus bukain congos. Kita lemburnan babakan Pak. Babakan naon? Oh, babakan Jawa itu perbatasan. Lagi baraya-baraya katingali guys, suasana sonten jam 3-an di babakan Jawa guys. Katingali si bapak tuh nuju ngagaru ngarapihkeun sawah tuh. Karunya pejuang tatani. Tuh, mantap. Sampurasun wargi-wargi baraya-baraya katingali guys. Dia jalan badai Kacil Batu. Biasa jingga tekan berjalan-jalan katingali. Aduh, itu kurang kali meningenahan tempat suasana kan. Mantap. Mantap. Kasawahan. Sabundaranan nembe bareres talandur. Halo, mantap sekali guys. Ketingali kan warga-warga baraya. Mantap sekali guys. Endah kan. Sawahannya cukup luar biasa. Ketingali guys. Tempat nangarenaheun ada adem. Tingali guys tos bareres talalandur para tetanen para petani tos bareres talalandur terus regreg ya mah tinggal ngantosan panena sekaligus motor ya Jajang Ngakak teh si Jagurna guys mogok aduh ampun ya di Majalengka ka Cibatu geus mogok 10 kali ya.